baru dah kerapas ya. Sama ke mana? Murah jajan kerepes kasih sama Apes. Oh, murah. Jajan ah. Ayo. Kesakan kan. Mang Lopez teh dagang nu kieu. Kakara itu orang teh tegang kieu sok barulah balian lah. Sabarahan sih Mang Lopez ieu teh hargana 2000-an ya, 2000-an tuh. Ageng 2000-an gitu. Mahal mah, ting biasanya ge 1000-an. Jorok sia mah, zaman modern kieu 1000-an. Bahan lagi itu mah mahal. Terus Mang hari itu mah tong diladenan, geus aya mah panjenkeun 2. Geus lah, urang diborong ieu mah kabeh lah. Teh gidang sugan sia mah ngaborong dagangan aing. Mun di dagangan aing beak meureun. Isukan aing dagang naon? Lah, cepat duit teuing aing isukan mah rek dagang-dagang naon penting mah urang diborong kabeh lah kumaha mun kitu. Ieu teh nek dagang nek darebat. Oh iya mah nu dagang jeung nu meuli teh ka hadareban. Geus tong ngomong enak mah buru lah. Urang borong we kurang kabeh lah. Lah asa kira-kira mah ajar-ajar mah geus ari ini tadi ranit. Nu dagang teh ruji dasar. Geus mau balik aing. Koplak. Koplak teh.